Iya, Kang. Mang Baso. Alah, panggil macam sama dia aja tuh. Kenapa sih Mang teu icalan baso mah? Oh, bangkrut aing mah baso mah. Kadang kadua ieu mah tah, gawe aing di Mustedi. Duh, si Mang bangkrut Mang. Wah, aing manggi pelanggan hiji musingkeun eta. Rujit aing unggal poe panggil wae. Aing Mang. Nembean ya? Damel di dia kebun durian sang bedil. Sampean sampai karek saminggu. Abi saminggu sakali dongkap ka dieu paingan nembe. Ingat si Mang. Eta Mang misal tah durian mentok. Mana dia? Oh, bageun kita sabaraha kilo? Kalau timbang geus kedap. Genep kilo, Genep kilo. sadayana 780-an. Kamu teh sakilona sabaraha? 130. 130. Heh, diri lepat ku abi di tulis Mang. 130 kali sabaraha kilo? Genep kilo. Oh, 780. Iya we Mang. Abang dari cara kamu bida. Mau nih? Aduh Mang. Pasti kan? Pasti kan? Duh. Dia kemana? Mang. Tahun? Dompet tak ditinggalin. Ya, Mang. Ya bimungnya dah 20.000. Ini anak 20.000, ini lagi 780-an, aku maha. Mang, ya. Entos we kieu. Tah, ku abi ieu dibayar 20.000 heula. Jantan 760 deui. Nya. Tah, Moal tiasa, kayak abi disusulan ku gunungan. kelamaan antosan sekedap. Ya, Mang. Iya, cepet heula. 20.000. Jantan 760 deui. 70 deui. Tah, abi mah hutang teh 1 juta we. Carioskeun ka si obosna. Jantan ti Mang ka abi ngangsulan 240. Cina kumaha gitu? Jadi abi nambahan deui ka dinya 240. On, abi nganjukna 1 jutaan. Geus baraiju nya teh bayar deui ka dinya. Mang, sekolah teu? Ya sakola tuh. Pamikiran ieu. Mang hitung sakitu wae hese. Ieu 780. Heuh, ieu 780. Ku abi dibayar 20.000. Lu 20.000 atuh jauh kene. Tahun jantan abi kirangna teh 760. Abi nganjukna ngahutangna 1 juta. Jantan Mang angsulan ka abi 240. Sakolah teu? Nya sakola tuh. Nah, nya panggil saing ngetan kumaha? Kumaha pamikiran si Mang aya tiasa ngetang nah Kumaha, heuh kene. Mang? Sok watoskeun nyukeun angsuran abi 240 sok ka si obos. Bos. Mungkin asul 240. Kenapa ya, Bos? Ya, Bang, kebun durian sing bedil mah 2.000. Tah, 240. Gila tuh Mang, nembe si Mang pinter. Nona, abi pasti jadi langganan setia di kebun durian sang yang bedil. Tos mual milarian deui baso ai si Mang. Jadi makasih abi mual dinten meser ka kebun durian sang yang bedil. Nuhun nya Mang. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit mana nih? Kemana ya? Dari mana di mana? Paling gampang di mana? Mau kado, mau duit. Aduh. Bos! Mang Baso. Mana lo nama? Dagang aing nama, libur. Oh, ayeuna incalan kado. Dagang kado aing nama. Karaosan teh da kebun durian sang bedil mah. Bos Tedi nu gaduh teh. Bukan aing mah pegawena. Aing karek gawe di dieu saminggu. Oh, di damel ini bangkrut Basona. Kenapa aduh ngomong bangkrut? Bangkrut di calon baso. Aing dagang kene ngan aingna keur libur. Di teh nungguan ieu, pan si bos tadi teh dulu ruing. Oh, icalan. Heuy, calang. Oh, ngan ayeuna libur. Itu libur ayeuna. Sampingan jadi damel di kebun durian sang bedil. Heeh. Oh, bon. Jangan kena bangkrut nya pan gue celak ngomong. Aya durian naon mah? Namina Pontong.
Montong. Oh, montong. Oh. Upami nu ieu. Bawor eta. Bawor. Upami nu ieu. Eta musangking. Hah? Musangking. Oh. Komplitnya segala aya. Loba di dieu mah kaduma bisa butuh mah Norwegian aya di dieu mah. Ya ieu nu ageng ieu naon? Yo. Ayo naon man, budian naon? Kena tungguan sakedeung. Ari kita durian naon namina? Iya mah jenis Petruk mah. Oh, jenis Petruk. Petruk, ya. Siap. Nuhun, Bos. Ya. Anu ieu mah jenis Petruk. Jenis Petruk. Oh, Oh, mang dia naruskeun ka sa. kadulungan. Kumaha pamikiran boyong di damel di kebun duren. Tapi teu apal jenis-jenis duren. Kapan aing cenah ngapalkeun anu ieu mah teu apal aing ngaranna ieu mah. Heran, uyuhan bisa ditarima. Damel di kebun duren tapi duren teu apal hiji acan. Kapan aing kerek saminggu di dieu mah. Kuwi mah kerek saminggu di dieu mah. Lamun abi dunungana mang gaduh damel kieu teu hararayan deui. Nya geus teu apal jenis-jenis ieu duren. Tuh, Urusan adi dinya naon gitu. henteu abi kan naros ke jenis-jenisna. Ayo teu apal mah tadi abi teh di bumi teh. Hoyong ngeseng durian. Nu jenis bawon, jenis musangkin, nu jenis petruk. Kapan aing dia kerek nanyakeun ieu mah kerek datang ieu mah jenisna. Pada liar sih mama. Apa jenis-jenisnya kayak abi pilih lepat, kayak abi bisa seulan ke keluarga abi mah. Terus maksudna naon kumaha ieu? Kayak beli mah. Kumaha beli dewe? Lamun ibnu icalana sanes mah. Kumaha beli dewe ieu? Wah. Kan ngasukun nu musim kan unggul. Heh? Permisi. Mang Baso. Di mana-mana ya Allah. Nah, ayo wae jalan nu kieu tuh. Ayo namanya icalan duren. Teu aing da jualan kadu aing mah. Oh di kebun durian sang yang gede. Nya nu tadi ya. Oh di Dharma Raja Sumedang. Heuh, naon gitu? Kan? Rek naon ka dieu? Di mana meser dulu kan atuh mah. Pira tuh ka dieu? Arek meser salah. Heuh, maksudna rek meuli sabaraha hiji? Rek di mana? Rek di hari mana? Rek di hari dia apa dibawa balik? Nah, Naon? mana dong ke kebun durian sang yang gede teh pada meser duren. Nah, Panuhun aing nanya. Erek di hari dia apa rek dibungkus ka bumi? Erek di mana durena? ya mang. Itu mah urusan saya. Di dahar di dieu, dibungkus ka bumi. Kumaha saya? Kan saya rek meuli. Heuh, erek di mana durena? Bisa rek bungkus jeung bawa jeung keluarga ka imah? Erek di mana? Tuh, geus mamawa di keluarga. Ya. Mang. Ya, tahun maksudnya di dinya. Geus mamawa keluarga saya. Apa lagi lagi nanyakeun unggul? Bisa rek mawa bungkus jeung pabajikan? Da kumaha salah aing ngomong gitu? Mang boga hubungan naon di pabajikan saya. Ya, nah make jeung Ya Allah, teh cek aing geuna. Mang. Kira hawa di pabajikan saya. Aing nanya unggul hanya bisa dibungkus, dibawa ke pemajikan. Liar mang mamawa keluarga murah. Anu lieur. Bidinya anu lieur. Ya, heran kumaha pamikirannya sih mang. Urusan keluarga saya meuli durian naon, terserah saya, itu mah urusan saya. Si mang tong hirup pipi. Terang aing geunang. Lain pipiluan bera nawaran aing mah. Jadi ya. Liar sih. Geus moal jadi dewa ya. Hah? Sil, tewak ya. Pentil kene tapi sengit euy. Semang mang, kade. Mana nih kak? Mau pentil kadu. Kenaon maneh? Cing minta aing. Jeung naon maneh pentil kadu? Hayang maneh? Bisa kadikeun jeung aing. Oh, hayang mah.